Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas, Dewa Ais Pangampi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Ibu Dewa Bapak Pamilon Bimbingan Teknis anu kusim kuring dihormat, langkung pipayun sumangga urang sangakeun puji sareng syukur ka Gusti Maha Kawasa anu parantos masihan rupining nikmat ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat anu ngarantarankeun urang dina dinten anu sakieu cangarana tiasa riung pulung di gedung PGRI Ngamprah. Sholawat wa salam urang sanggareun ka junjungan urang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulawargina para sahabatna tur umatna anu kumelenang di alam jagat pawenangan. Pak Kadis Widian simkuring seatat sasanggem hoyong tatarucingan Ibu Bapak di luhur aya Garuda patarosanana kunaon lambang Garuda gagah tuh teh nu ngawaler margi negara urang merdeka kaping 17 Agustus tahun 45, 17 jangjangna 8 buntutna 45 buluna. Margi pemi negara urang merdeka kaping 4 Januari mah papatong jangjang 4 buntutna hiji anu kahiji sim kuring sejak sanduk-sanduk dadahageun siap punten gerehing rencana bintek teh terus diajam 4 tahun kapengker margi sim kuring ngadamal ubar Nuna minari neka budaya Sunda, ari cara nganggona sareng dosisna biasa didugikeun ka ibu bapak teh. Kebilu overdosis sanes kanten, pataliku ayana sasaran corona teh ya. Mugi Gusti Allah dalam masihan pareng ka urang sadayana. Dinten ieu urang biasa ngayakeun bintek atrapi islah sanesna ngabedah buku atrapi sosialisasi anu tujuanna supaya seorang uninga kumaha nganggo eta buku rukun gawe Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sareng Gagasudeun tos lami janten bingah pisan gitu kan. Ieu teh hiji tarekah anu leres margi upami Bapak Ibu ngagogling di Kabupaten Bogor ayeuna nuju riweuh. Margi dina ulangan kelas 5 ibtidaiyah soalna teh aya istri digadabah, mayitna dicanakarna rungkun. Cek simkuring mah teu pantes soal di kelas 5 ibtidaiyah wacana nu di ulangan geuna tina buku jajabrugan gitu kan. Harusnya alhamdulillah buku-buku anu dipidamel ku Gagasudeun dina segi ajen mah asa moal aya nu ngawonkeun margi diguliksek dina ngadamalna. Ieu teh dina raraga kanggo ngawewegan karakter mulang kalih Bandung Barat mangsa ka hareup. Mari urang apalah janten ku pangaruh anu kieu ya simkuring mah jebatna handphone, tapi ibu bapak tiasa wae jebat telepon keupeuh pame disunahkeun. Itu pangaruh-pangaruh globalisasi teh midunya lebet ka urang. Pame urang kirang-kirang tiasa mageran mah karakter barudak kapayun bakal piriweuheun, bakal awon gitu kan. Wayana ieu alat peratos ngarubi tata cara kehidupan kapungkur pami urang neda gerakan temung 3 kali baca bismillah kumaha leungeun celembek dahar ayeuna kan opat ditiamkeun ku moto heula disebarkeun kanu sanes eta ria ibu
disebarkeun teh baso lotek. Padahal karuhun urang mah henteu sombong teu ria. Gunung numpang luhurna di Jawa Barat Gunung Ciremai alit, sanes Gunung Kadu, sanes Gunung Kalapa eta nuduhkeun yen karuhun urang. Henteu ria kitu. Nu kaduana sejak unjukan patali ayeuna aya robihan kurikulum di negara budaya Sunda parantos rengse di dangdosan dirujukeun kana pamerekan kurikulum merdeka. Ai pamerekan tah mendekati lah di bahasa Indonesia mah. Janten kakirangan kahingga ada buku parantos direskeun insyaallah warna lokal. Patali sedang KBB bakal langkung karaos ku murang kali. Eta rugina anu tiasa disangkemkeun pabungkas panginten ibu mewah bapak ulah hariwang sangaos dina nerbitkeun buku teh aya faktor ekonomina upami teh mah aya kauntungan ka musim kuring ulah hariwang margi musim kuring sok disumbangkeun ka mantan pengawas di KBB nyata Kabun Bojo. Hatur nuhun hilap sim kuring teu ngawanukeun ngaran sim kuring Taufik di payuna aya we hiji di pekerna aya we opat janten teh Taufik we dipanjangkeun panjang wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.